Pamirsa sadayana, wilujeng patepang deui sareng sim kuring Rida Primakesya dina Warta Sunda. Sim kuring bade ngadugikeun warta anu parantos disiapkeun ku redaksi. Kementerian Pendidikan jeung Kabudayaan ngalokasikeun dana sajumlah 7,2 triliun. Pikeun subsidi kuota internet siswa, guru, mahasiswa, jeung dosen. Salila 4 bulan kaharep. Mimiti September nepi ka Desember 2020. Rencana siswa bakal menang 35 GB unggal bulan, guru bakal menang 42 GB unggal bulan, mahasiswa jeung dosen 50 GB unggal bulan. Salila ti eta Kemendikbud oge ngalokasikeun dana sajumlah 1,7 triliun. Pikeun nu nampa tunjangan profesi guru jeung tenaga atikan, dosen, sarta guru besar. Menteri Pendidikan jeung Kebudayaan Nadiem Makarim netelakeun yen tarekeuh ieu dilakukeun lantaran ayeuna pamundut ti mayoritas masyarakat anu ngangluh waraget kuota internet dina ngakses pembelajaran jarak jauh. Pamirsa, mung sakitu nu kapihatur, wilujeng patepang deui dina warta nu bakal dongkap. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.